nampi karena pembagi salira kalian nyanggakeun semua pangabaktus kunyuk panjenengan Raka Batara. Pujas tuti sampean ku akang ditampi dening tangan loro kiwa lantengen disimpen puluning hati pun deing mastaka rai imbalan atuh kali nanti eta cobi ulah dina naon rupiah kelepatan ageng sareng alitna muga Raka Batara tiasa ngahapunten kana kelepatan rai dalam dina kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura sabab mungguh hirup manusia nu melenang di alam dunia terlepas dina dua busana antara salah jeung bener tangtuna eueuh deui jimat nu paling ampuh ampuna dina jagat wayang-wayangan teh lintang ti saling hampura antara urang jeung urang gimana bari jeung akang ge sami bisi aya langkung saur bahe carekna muga rai tiasa ngahapunten kana kelapatan akang pribadi sami-sami Raka Batara kalayan tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon purwa ngaging silingi dongkap ka dieu mangga bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun khusus kangge salira umum kangge ieu nagara Dwarawati kaula bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun kangge salira Raka Batara antos mangga cobi samba purwagana kaharep kasep anak ama Raden anak mah kapayun kasep calikna kapayun pangarasa Ramadewaji nampi kana pangbagia salira kalayan nyanggakeun semasi nungkem kaunyuk panjenengan Ramadewaji nuhun kasep kawuwuh Kangjeng Rama Paman nuhun Raden kalayan tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon meuni asara leuwas putra panjenengan diangkir linggih dina pasamuan ieu Ramadewaji teuing aya naon ieu teh cobi meuni asa ku galeumpeur tos ulan shower memang aya perlu akang pirwani di malam kieu cobi ulan saperkara akang ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan rai geus bisa nyaosan kana pangangkir akang pribadi timbalan oge sakaligus akang terek merek layang pangajen khusus kaki adi tina dasar sarumasa akang salaku raja di negara Narpati di negeri tu geuning anu katingal sepak terjang banting tulang dina mangsa ngeuyek dayeuh ngolah nagara teh estuning teu ngijing sila bengkok sinembah luyu ngeunaan program-program anu paratos ditangtukeun kudu akan pikeun hamba masyarakat sadayana terus janten kewajiban kangge kaula mah katenan atuh malahan ieu teh mudah-mudahan kapayuna layang pangajen ieu teh sing jadi ditincakan ke rai oge mantri bupati anu sanesna geusan ngolah nagara mimpin negeri teh langkung nanjeur langkung ronjat dina taun ka taun dina bulan ka bulan laras diestokeun ngiran mangga banget sokomo bari jeung akang ngarumasakeun yen akang teh boga petetan laras anak akang anu kiwari gede geus dewasa eukeur anu tangtuna ieu teh diajar bari jalan sasat ngilu kana birokrasi negara nganyahokeun kumaha aturan di negara nu dipalar sing lempeng nyaeta patekadanana jeung kahayang masyarakat leres eta margi henteu oge akang ngarumasakeun kasipatan ku sifat makhluk yakin hiji mangsa bakal pinanggi jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana tenang bakal
tangtuna tuturus lakuna urang sadayana teh lintang ti regenerasi urang sewang-sewang di malam tak kukituna panuhun kasetiaki ulah kapalangnya nyaah ulah kapalangnya bela kapun anak tong asa-asa pangnyeprekeun Pangintreukeun. tong asa-asa pangintreukeun dina mangsa Ya, mapan. diajar di negara teh nyaeta tangtuna oge seueur pisan PR oge anu kudu ku urang dilakonan utawi urang oge kudu jadi contoh keur regenerasi kahareupna Nya. percaya aya tuang putra mah Oh, laras. lebat kana paribasa teng maruteng bebenyit anak cengceleng anak beraku kuncungan uya matra teh eskalu Nya, pasti atuh. kumaha we salira Sesuai ramana. margi seueur anu nyaturkeun kana kasayan tuang putra nyapun anak kene samba purwagana anu memang dina mangsa ayeuna jadi idola Wah, seueur nu ngepen. utami ti kaum Hawa Di mojang-mojang teh. ti mojang-mojang anu memang seueur pisan Anu kairut. nyalabarkeun surat-surat ka karaton teh nyata ditujukeun kangge samba purwagana Oh, seueur idolana. Sama loper teh aya. malah ngajieun beungkeutan komunitas samba loper Bener laras kulana. anu memang ieu teh ditinggal teh animo masyarakat teh rada sae ngeunaan tuang putra anu tangtosna oge panginten kapayuna urang jejeukkeun babarengan tah ulah kitu Oh, maksudna ulah damai hareupeun bapana muji teh laras. sagala rupa hal oge nyontoan mindingan kasalahan teh salah najan bari jeung ka anak Nya. ulah hareupeun bapana muji jeung sajabana sabab eta muji teh eta teh sabagian tina laku lampah anu salah keur budak nu keur diajar Sarua jeung ngaracun atuh. kawas anu bener muji teh tapi jero-jero mah ngaracun anu temana budak teh yakin kaituna teu bisa ngaronjat da kulantaran geus loba pamujian ka manehna Muarek dewasana kulana. Go geni. memang anak kaula tapi kaula ngarumasakeun sanajan buuk sarua hideungna karep jeung kahayang beda-beda jeung rupa-rupa Go, laras. anu tangtuna oge yakin kaula dina mimpi negeri ulah negara bakal beda setiap beda pasakan setiap beda koki beda pasakan oge Beda olahana. melihat selentingan-selentingan anu silung ngeunaan eta sama purwagana yakin ieu teh kudu ku urang dilempeng-lempengkeun Ya, laras. Diropea. anu diantarana nyaeta salira pisan anu uninga kana sepak terjang banting tulangna pun anak panuhun hayang kasaksi ku diri kaula ciri salira nyaah kapun anak berapa patahan Simeuhan. gerah simbehan ku kadeudeuh sileuh gerah banjur ku kayungyun tapi dasarna teh mah patahan najan bari jeung nyarekan laklak dasar oge ibarat ubar ai ubar mah eueuh nu amis kabeh oge peuheur tapi kudu diinum ameh nyehatkeun jeung nyageurkeun abong batara katohyan aing Go, laras. era Waspada. Satadina we. Mah. satadina kaburuku nyaah satadina kaburuku asi Laras. sae mah punten bilih kaula langkung saur bae carek sok Pilih kalangkungan. Raden Samba kaula kula rama paman rumaos kaula ulah rugi ka kasauran kitu salira kaula mangarumasakeun sepi ku pangarti tuna ku pangabisa jauh ka ngagaduhan ilmu rumaos kaula mah mangsa ayeuna teu payus upami teh ngeraseun tapak raca Kangjeng Rama hade Ya. lamun boga sifat kitu hade pisan Ya. sabab pikeun jelema hade keneh ngakukeun hirup salah tibatan ngakukeun hirup bener hirupna Nya. Tong ngaku-ngaku kebenaran.
sabab dinten teu oge nalika jelema geus ngarumasakeun salah yakin kaituna introspeksi nya evaluasi diri. tah kulantaran ayeuna mah bangke disebut-sebut oge bakal kaambeul tuang rama oge eta teh dihenteu teu oge sinir sampirna ka emak Nya naon margi Sobi hampura disaurkeun wae sok balakakeun kinya. tuang rama teh hiji raja Tuh, gares. dina mimpi negeri ngolah nagara teh istuni ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna Bapana sarea. Nya. timbalan anu ngabalukarkeun rahayat kabehanana mayoritas budak ngeunaan program ieu teh disambut anu meriah kahiji kaduana di luar negara loba ratu-ratu anu mikayuyun ka manehna kolot ngesto budak era deungeun-deungeun dasarna naon nyaeta tina kaadilungan dina ngemban amanah penderitaan rahayat Dina kajujuran bulan. cinek dina kajujuran kermah raja kadua nyaeta gelar batara Tuh. saya dipikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunia anu ieu teh luar biasa beratna nyaeta tuang rama Tuh. tapi ku ngeureuyeun nikreus sanajan bari pateuh luhurna gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan ku alon tapi asal kelakon Kunikeun sikaracak ningang batu laun-laun jadi lego gares. Nikreun malam tah selentingan anu silung ka diri anjeun hampura ieu Tuh, aya nu ngaheang eta. ieu selentingan teh dibarung ku bukti da kasaksi ku emang Tuh, kapan? hampura Nyarita lobanya. anjeun dina mangsa cicing di nagara ieu Tuh. ngayakeun tindakan samemena ngayakeun tindakan anu sakarep ingsun eta teh matak nyoreng nama baik kulawarga hampura ieu Coret merah. timbalan teu saeutik para badega teu saeutik para pengawal anu kecewas-kecewis sama teh sok mulayaban tengah peuting ai balik isuk-isuk bari balikna oge nyanyakek botol Alah. Teler gitu. hampura Bajeng teler deh. teu saeutik ulin ti peuting manggihan samba ulin di karaoke Iya. Bari tripping bulan. teu saeutik ningali samba ngalinting ganja teu saeutik nempo samba nyaeta mamawa awewe teu bener bari jeung ka oyo Bajeng. hampura aduh man isin hampura laku lampah saperti kitu teh tepayus munggu di anak ratu telayak munggu di anak raja tegini munggu di anak pemimpin sabab anjeun teh kader kahareupna Nya. Jiwa penerus. para pengawal para badega eueuh nu nyarek teh bakal mikir dua kali atuh piraku rek newak anak raja ai aing pandigah teh ku raja nu boga aturan nya raja Nya. sarua jeung orang nyamperkeun paneunggeuh Nek ti koro sarwa. neuk teu ti koro ku sorangan Mikir dua kali rek nyarek ya. mikir dua kali teh kakurung mah Gini. ai imang mah lain masalah ku sieuna tapi masalahna ku ajri ku era Awahin ku ajrih mah kitu. jeung deui pan anjeun teh anu aya kegetihan ku tuang rama seke salerna Nya. Tuturus. da ieu bisi jaga baringsung pagi anjeun dipercaya cicing tengah masyarakat cinekna jadi pemimpin ke negeri anu kudu ngolah negara umat nah pantas laku lampah hiji pemimpin kitu patut Tuh. Cobi. seperti dicaturkeun ku Akang Omang tadi tepayus laras tah lamun geus nyaho tepayus urang kudu kumaha tangtosna ulah dilakonan deui cinekna tobat Dah. Eta. Eling bulan. eling kanu maha kawasa eling kana dosa pribadi sabab naon sing inget pangeran moal nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana siksaan jeung ganjaran
tenang. Ratu terangga hukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampah anu bakal jadi hakimna diri melaka di buah hadi melak goreng buah goreng. Teh, leres. Iya timalan sabab jadi pemimpin teh bisa disebutkan enteng ning bangga ai enteng na karigek dina koreksi kapemimpinan ai bangga na kudu nyumponan non rupaha pangabutuh jeung kahayang rahayat. Iya Bisa kutu heterogen. iya teh tangtuna oge mun ngudag geunaan kecap korot baheula mah lamun jadi pamimpin teh kudu boga 3 kriteria. Hiji pamimpin kudu bisa ngapung. Kedua pamimpin kudu bisa napak sancang. Katilu pamimpin kudu bisa nerus bumi. Tah kolot baheula mah neuneun basa jeung carita teh teu togmol hatina teh ngaliwatan silih sindir sastra sasmita. Siloka cunyata jeung sajabana eta teh peso bedahna karuhun baheula mun ayeuna mah metodologi. Teh, cek eta nama bulan. Ai siloka teh nu silo kudu dibuka. Nya ta eta bulan. Sangkan kahati eusina sangkan dina mangsa kaharti kudu dilakonan. Tah ieu pamimpin kudu bisa ngapung cindak pamimpin kudu cita-cita anu luhur pikeun kamajuan nagara jeung bangsa ngawujudkeun nagara anu baldatun thayyibatun warubun gofur. Eta timbalan. Kadua pamimpin kudu bisa napak sancang. Ai napak sancang teh lain lempangan di luhur cai tapi ai cai hakikatna dina awak urang 80% teh cai wungkul. Sindakna pamimpin kudu napak bisa kabeh golongan. Dah, eta ngodong. Golongan itu, golongan ieu, warna itu, warna ieu, hartina teh kabeh golongan teh kudu dirangkul, kabeh instansi kudu dirangkul nyata pikeun ngawujudkeun nagara anu maju. Sabab setiap urang gawe urang cage, setiap gotong royong ibarat nyere, ai nyere lamun dibeukeut yakin sakumaha legana imah bakal kasapukeun, tapi eta mun nyere geus paburincai sakumaha leutikna imah kawa kasapukeun kakah jengkel manteh. Dah, kajenang. Napak sancang. Nah, jangan engke panginitan maneh tina golongan A, golongan B, partai A, partai B, tapi lamun geus jadi pamimpin, culkeun baju kapartean, culkeun baju golongan, pake hiji demi negara, demi bangsa, hatina buligir. Dah. Nah, bulu cun bulan. Katilu pamimpin kudu bisa nerus bumi, hartina teh neuleman kana hate-hate masyarakat. Tanya kasusahna, tanya pangabutuhna. Di dieu pamimpin sinekna nyaeta kudu daek uriling ka tepi miring anya celang ka padesaan mapai pilemburan. Ulah ukur datangna ka rahayat teh keur butuhna hungkul. Ulah keur hayangna we bulan. Ulah ukur urang butuhna ka rahayat tempo neangan sorak datang ka rahayat ai geus jadi urang teu wawuh jeung rahayat. Nya. Iya loba kacaritakeun nu seperti kitu tah. Datangna ka rahayat tempo mangsa kampanye hungkul. Datangna ka rahayat nyaahna ka rahayat uusuman. Mere bantuan dina mangsa ngadulang suara. Iya loba ya. Fenomena di luar negara beh di jero negara oge. Naon? Teu cara meme jadi daek apruk-aprukan kaunggal kampung. Cara meme terjadi daek aprak-aprakan kau nggak pedesaan apa dirinya muluk-muluk janggina kumaha janggina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah karena geus ngejedog dina koreksi kepemimpinan ngadon culang cileung neangan palingeun jadi garong kalah para nyamleungeun Pak punten kitu cok ternaon alus tuluy kitu teraskeun we ade ta ieu teh tina gawe cinekna teu bisa kusungut tungkul hartina rahayat ayeuna lain butuh teori rahayat teu butuh ku dipepende tapi rahayat butuh anu dibuktikeun teu butuh janji ayeuna mah kulana bener timbangan tah
kulaku lampah anjeun ulin pengapeting mawa awewe nyenyekek botol nah bakal ngaronjat ku negara digitukeun laku lampah pamimpin teu aya moal Marek ningkat atuh. ya timbangan tadi dia cindekna anjeun sok hijrah mun ceuk bahasa agama mah ai hijrah teh pindah tina lakon salah kanu bener dina sajeroning hijrah urang teh kudu karena Allah Nya, kudu lillah. kudu lillah sabab naon sabab manjing kana ibadah Deh. dinten teu oge sing inget urang bakal paeh sedangkan manusia beda jeung sato seperti anjing duduk di jarian paeh samat bilatungan tapi manusia sajabat di bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan Doh, aya dipercaya anjeun di tengah masyarakat jadi pamimpin negeri lamun teh codeka karahayat nganu hati anjeun jadi jalma anu lancar licin ucap melakukan dina udar ke kali gadang yakin jadi pamimpin anu hianat anu dolim karahayat dosa salaput. aduh sadaya-daya rumaos paman ya jadi rek dieureunnan laku lampah kitu teh moal mawa di awewe ayeuna bener gimana Doh. Ya. moal kadarajat deui ai kadarajat mah peke deui Teuy. peke deui Da eta mah rekreasi bulan. ari wisata mah peke deui ngan ulah nepi ka urang mawa awewe nu lain murid mun wae oge eta teh nu geus dikawin Deh. Anu tos halal mah. ya Nya. mang oge ngarasa mangsa keur budak baheula mangsa keur bujang Ngalaman ngora atuh. panon teh ateun nempono kitu Nya. komo ku ayeuna mah babari ulin ka tempat wisata babari buka HP Tinggal sensi. jangan pengguna sekitar apa ngan dina lebah dieu manusia boga pamilih mana nu hak mana nu batil Deh. hartina sing bisa malah jeung milih Budak milih jeung milah. Bulan. timbalan kaulanun nyatu pamikut teh amak ingkeun we sakedik-sakedik paman ngan kudu biarengan ku dia Nya. dalamun teh niatna masih kene teu Sikeun asa mang-mang. yakin bakal kitu-kitu deui Nya. timbalan kaulanun mangga muarek mabok deui mudah-mudahan bener baik minuman di kamar di bawaan aduh ulah atuh amat eta Tegening. Ya. aya kene lebar tangtosna sok leungitkeun Ya. Piceun nu kitu mah. ulah kitu ngaruksak awak Nya. sedengkeun anjeun teh sarua jeung nyoreng ngaran kolot lamun maneh nyekek botol lamun maneh ka ketempo ngisep ganja itu ieu narkoba sajabana yakin lain anjeun hukum nu era kolot anjeun bawa goreng ngaran lembur jadi goreng komo bari jeung tinggal itu ieu teh pangkat saha sedengkeun batara teh saha Doh, eta. sadaya-daya kaulanu Sebelum mau jeung bagja satyaki Ya. di malam nah kula rek menta ka deui anjeun mapatahan ulah hareupeun kaula sok satu kangen kaula ge sok Kedah wantun. kaula ridho kaula ikhlas lamun pun anak dicepret mah dicepret sok Ya. ai nurut mah kena aturan agama jeung dari agama sabab da keur ieu teh hadena teh keur manehna kene Nya. leres ya Anjeun. Imalan mangga mudah-mudahan we kaula istiqomah dina mangsa ayeuna mudah-mudahan Doh. tah satyaki Imalan wangsul kana lebah dieu akang ngahajangonang teh aya perlu akang teh perlu kumaha anu aya patula patalina ngemban pancen salaku gelar kabataraan iya sabab akang teh menang teguran ti raja ti loka Doh. Tri. dupitri tri tilu loka alam
tilu alam diantarana alam syawarga alam maya pada alam madya pada alam kajinan jeung alam marca pada alam dunya nucingan kurang salarea teh nu dicekalan ku yang pati-pati jagatnata batara guru kakasihna Lingkungan anjeunna. minangka akang wawakilna ya Panyambungna. anu memang mangsa ayeuna teh menang teguran teh kulantaran ayana kajadian nu teka tebak ku akang jeung akang teka palire mangsa ayeuna Dah. Kabogohan. nah naon kitu Dah. Cobi. aya bencana alam Dah. lain atawa harga bawang naik deui eta mah heuh. Atau gas langka. naik ku naikna bawang na can panen Ya. Dikersakeun teh kulan. harnas rek nyokot di Haji Edeng Ya. jeung di Bos Adi Anda sering nganyuk ke dinya. jadi aya kejadian kumaha ya gelar Batara saja bati akang saha kira-kira Cobi. nya nu terang kaula mah salira hungkul kaula hungkul Hiji teh dua. di dunya nu boga gelar Batara hiji-hijina akang ya lain agul ku payung butut di malah tah sajabat di Batara aya gelar anu liar di antarana Dangiang jeung Sanghyang Dah. Eta. Dangiang sareng Sanghyang ari Dangiang teh nyana jalma anu tepat kana sasaran anu pinter manehna dina ngutak ngatik pailmuan Dah. Pinuh ku ibu. nah saha anu boga gelar Dangiang nu boga Dangiang gelar Dangiang teh nyata Resi Dorna di Jajar Sakalima Dorna Eta lah. anu kempreng pananganana nya Ya anu kengkong. eta teh Dangiang lu Oh, gini. sangka geuning Loh. jelema kitu Dangiang tah nu mata kulah waka goreng sangka ka jelema oge Ya, ulah munten goreng iki. di mana dasar ngaku-ngaku Dangiang sugan tele Dangiang aakuanan Ya. Sugan teh aku. ngan ieu Rusiana aya akar ya tah jabat ti Dangiang jeung Batara teh aya gelar Sanghyang di alam dunya Tuh. ya ngan aturan anu tangtu ti Raja Triloka ai Sanghyang teh jelema anu nyumput bumi dinu caang negrak bari jeung teka tembong Dah. jeung teu dipahing pisan pikeun nembrakeun maneh jeung ngakukeun ngaran Sanghyang di alam Maracapata Tuh. Eta. ya sabab ai gelar Sanghyang mah jalma trusing madu trahing kusuma titising antana we trahing dewa kamanusan jalma anu geus muka sapah elmuna ilmu akhirat ilmu dunya ya nu matak datangna lain tina akuan ngaran tapi tina paelmuanana ngan duka teh saha jalmana anu boga ngaran Sanghyang anu boga gelar Sanghyang Tuh. Ya. Leres. jadi tepantes jeung tepayus lamun teh mah aya jelema anu ngakukeun gelar Sanghyang komo bari jeung nembrang Saya mau. tah ayeuna mangsa ayeuna aya kajadian rame dina jagat wayang-wayangan alam dunya kulantaran akan menang teguran tihyang otipati jagatnata kulantaran aya jelema anu ngakukeun Sanghyang di alam dunya Tuh. lo Ya. Baru kutan teh kitu nya nu may nguping kaula Demi kapireng mantu. di negara Astina Utamina ya di Walungan Gangga teh ayeuna teh di Bendung di Penet di saluhureun Walungan Gangga di Penet tur ta eta Penet caina teh nyaeta jadi talaga di tempat-tempatan Tuh. kusaha ku jelema anu ngakukeun ngaran Sanghyang Talaga Pancuran Ulah. Eta. Sanghyang Talaga Pancuran atuh mun dipeunat pinten cai teu ngocor sareng dihanap ti gerat Dah. kagaringan Di uluh di lebak mah kasaatan bulan. Ya. nah Sanghyang teh make jeung nyang sarakeun Ya. bari jeung cai dipeunatna nu mata ditinggal ku akang
tina ogan lopian ai borehe teh katinggal akan teh ngarejak horeng anu keur Sang Hyang teh lain lelulian tapi anak urang Teu geuning. saha nyaeta anak Bima kakasina Raden Gatotkaca doeng sebelum Edas. si Alo Doh. Raden Gatotkaca ora kapino lo Si Ano. nah geuning Rai Gatotkaca ngayakeun tindakan kitu Ya. nah ulah nu matak ieu teh lebat kana tarucing duka teh teuing ngan akang muarek nyangka goreng heula Tuh. sagalopa oge kudu sirik ku bukti waspada ku nyata nya cek nyana lain cek lain Ulah ukur beda. maksud akang terek bermanakeun ka ditu rek mastikeun naha nya Gatotkaca ngakukeun ngaran Sang Hyang Talaga Pancuran Tuh. tur tarik taros raga katineungna naon alasanana make jeung menek eta walungan gangga ieu Ulah ukur beja. yakin bakal menang kecaman di jalma-jalma lian Tuh. lamun teh ieu diantep di malam tah akang minangka ditipkeun ieu tahta kerajaan tur tah nitip samba purwagana sangkan bisa diajar manehna nyata ngeunaan tata kelola negara sae mangga sono nu luar biasa kaula sarua Oh. Berkami. tansah diajeng-ajeng aya pikeresaeun naon Kakang Baladewa Cobi. kieu nuhun ku asing kita enggal ditanya kaula tuh Doh. Doh. Nya ngalejeng mengodog tuh. Hey. Kunaon tuh? Oh. saperkara akang sono sami kaula kadua teh Doh. Cobi. anu aya patul patali ngeunaan ieu alam dunya Doh. Hey. dikawit katangan tamu kamandura harja jerti asina Doh. rasidorna dijajar sakalima timalan Doh. akang rek nanya ka ieu naros naon anu boga gelar batara di alam dunya saha Cobi. nya kaula sampean sasat menjadi adit teh dipercaya ku raja Triloka Doh. raja tilu alam alam sawarga alam madya pada alam marcapada Doh. kabeh anu dikawasa ku raja Triloka di antara teh cabang teh di alam dunia teh nyata lagi bener di mana Doh geuningan. minangka selaku stabilisator negara stabilisator dunia sasat kurungannya hokin perkara nu aya di alam dunia bener gimana eta sora nepi ka Ya. warga dibeakeun pisan Dugi kaboboten kurantu. bebeten pisan nuhun sih ah deui jabat eta Doh. sajabat di batara aya deui kelar dangian anu dikogojoan ku rasidor Doh. Daya. katelu nyata Sang Hyang ai Sang Hyang teh jelema anu luhur ku ilmu jembar ku barang bisa seueur ku pangarti anu salilana jalma anu nyebut muni dinu caang negrak perjitakan tembong eta na Sang Hyang lah Doh. diwenangkeun teh aya gelar Sang Hyang di alam dunya anu nemrang Ah. Berijeng namna. memang teu aya eueuh teu aya Jadi kengengkeun. lamun saha jalma anu ngakukeun Sang Hyang naon disebutna nya dosa doraka Nya. hartina pelanggaran karena aturan dewa-dewa Alanggar wit dewa. leres bener gimana anu aya patula patalina jeung jalma-jalma anu ngakukeun Sang Hyang yakin kudu beunang tuntutan yakin kudu beunang sanksi hukum sanksi sosial Pidana. nya
lamun teh aya jelema ngeukeun sangiang kudu kumaha kedah disetorkeun ka raja Tiloka hampana bakal dihukum beratna bakal digebruskeun kana kawah canda di muka bener gimana Berat man. dina lebah dieu akang rek nanya lamun teh aya jelema nu ngeukeun sangiang sanajan dulur sanajan baraya kumaha hukumna ai hukum mah teu bisa cuut kanu hideung teu ponteng kanu koneng teu nini teu aki teu dulur teu baraya di mana salah mah tetep wajib tuntut teu pajak kaki henteu apa teh kejadian ayeuna naon aya jelema ngakukeun sangiang malik ngakukeun ngaranna teh sangiang talaka pancuran jeung laku lampan repot teu jaiyah ngeunaan hukum kasanghiangan sabab naon sabab ieu sanghiang teh nyata geus nyilakakeun jalma rea rek teu kitu kumaha ieu kejadian di negara Astina dibejakeun ku residorna kulantaran aya hiji jalma anu menat walungan gangga ngajieun wujud talaga bari jeung jalma-jalma nu ka dinya teh teu dibere cai nepi ka loba nu kagaringan loba anu kahalodoan kuaya ieu kejadian nyaho teu terang nyaho terang nang jero gue ngaji sih gue Kau gua bulan. geblek sia Cecak bisa apa negeri antep we. Hey. Wah. Busung. naon sih seuri goblok kalau teh seuri kalau anu Katawis keo. lele kaing cabok gue aing teh uha nah jadi gue Dayak. dume anu ngeukeun sanghiang teh anak urang dume nu deukeut sabab ieu teh numutkeun bega tilu beurang dipercaya anu ngeukeun sanghiang anak urang sikal ngasa ala si Bima Panawa Yo. keur mah eukeun Pandawa jeung Kurawa teh geteng elemen pasehat budak silih petik pagi letik ayeuna aya kejadian anak Pandawa ngajieun jeung ngaguna sika urang-urang Astina ngatari jeung lamannya Tengemut. ha Hey. goblok sia Wah. Nya paur ah. nepi ka eueuh panyarek ieu deui Pandawa sedangkan Pandawa teh deuketna jeung sia namun nang panyogok sia teh siga tu kaca namun nang leueur pantes hiji Batara dina nanyakeun hukum dengan topi Berat sabulah. ha sia deui beke Loh kakaula lamun gabla tunungan teh dina nawang salah teh heukeuykeun elingan kanyahokeun kejadian ieu lir ibarat supir jeung kenek supir urutan kenek bagianana Nya. Bagian kene. kapet wae sia ongkang dina kursi ngajadonghakan gaji buta ai gawe henteu goblok Wah. naon nya nepi ka rawing ceulin wa kepala dewa mes ngadu kakang mes ngadu kakang aing ngaranna Nuwirangna mah lanceuk. kabina-bina sia Yo. lamun sia nepi ka teu sanggup nyadepikeun nyangkal segala kaca teu sanggup nyekal gelar kebataraan ecakeun Yo. loba kene jalma-jalma anu masih kene bisa nyekal gelar kebataraan saja berarti mana Seur kene nu mampu. kawirang-wirang ka era-era Nya.
ya ngaran akan kakarsana bangsa baheula gablek gelar ngaran balad dewa baladna dewa kulantaran boga jasa ka urang sawarga Kabin Nasya Ya. Mudang penyogok sama kayak nyaho Menang pemasukan. Raden Satyaki Tuh.